barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun deui sareng carpon ti barayakita.com. Ngaturkeun sewu nuhun kanggo sadayana nu parantos subscribe, like, komen. Mangga dangukeun teras dongeng-dongeng ti barayakita.com. Mitra baraya masih ngaguar carpon dina judul buron kenging teh Aam Amelia. Kamari reng serika 3 nama jengka serika 4. Sumaha urang teraskeun wilujeng ngadarangukeun. Teuing kunaon unggal aya kejadian penting anu tumiba kana rumah tangga kuring, kudu wae ditandaan ku hujan gede, atawa unggal aya kejadian penting kudu wae keur hujan gede. Harita ge hujan teh ngagebret ti asar keneh. Najan sakumaha keueungna kuring teu wani ngageroan cecicih. Sieun madak jadi papanjangan deui caritaan Kang Andika. Ditahan we keueung ge. Lila kulila mah jadi leungit ka keueung teh. Gugus biasa teh aya cecicih ngalantoge buru-buru dititah balik secara sopan, tapi da bisi Kang Andika balik manten. Tapi sekali ieu mah balik teh rada beurang keneh, meniran cucut. Sadatang-datangna terus wae menta dipanganaheurkeun cai panas keur mandi. Teu talangke kuring geuwat mang naheurkeun cai, mang ninyuhkeun kopi. Sabot kitu manehna di asongan anduk, sina ngagaringkeun buukna. Hadena cai teh teu hese panasna, manehna terus mandi dicumplang. Sareng sena salin jeung dahar manehna terus diuk dina kursi hareup. Bari ngelun udud, biasa nama tarapati udud Kang Andika teh. Tapi penting harita mah mani kawas karta api. Nyerebung haseupna, beak sabatang disambung ku sabatang deui. Rokok gudang garam teh ngan sakoteap beak kari bungkusna. Umi tos tunuh cenah kuring gideg. Sa nyenama memang geus tunuh, tapi nenyo manehna semua menang karewas jadi leungit pitunuheun teh. Kakara kaciri yen beungeutna teh barengep sanggeus dideuketan. Kunaon Kang? Nyaan rewas nenyo kayaanana anu ti tadi kakara katenyo. Didanghakeun beungeutna horeng panonna ge rada bareuh sabeula. Akang teh cilaka sanes. Kunaon atuh? Gelut kunaon make gelut sagala? Umi teu sangka akang teh katipu sugan teh nyaan digawean ku akang teh buku-buku pelajaran keur barudak SD. Horeng teh Umi tadi beurang akang terang pisan yen eta teh sindikat narkotik. Akang ninggal pisan anu nyaan di petian eusina buku mah ukur 2 petieun. Nu sejenna mah barang nu akang teh nyaho, cenah morfin jeung ganja. Ampun Umi, paingan meni amis. Akang ditawaran mang nyusunkeun kalimah-kalimah anu teu pati beres dina buku-buku pelajaran keur barudak SD. Akang ge heran nah buku pelajaran teh bet teu kapanggih di pasar. Akang teh kurang taliti, tapi nah ayeuna bisa digawe kawas kieu. Sanggeus akang naliti buku-buku pelajaran, memang taya buku anu sarupa kieu mah. Tapi eusina mah teu aya anu mencog. Komo basa ninggal di luarna eta toko teh jelas ngajualan buku-buku pelajaran sekolah. Akang percaya atuh, da bogana sanajan lain asli urang dieu, tapi basa Sundana mane lemes. Piraku akang teu percaya. Buruhna anu mungaran akang geus bisa ngeusian imah ku kursi, lomari, meja makan jeung perabotan dapur. Eta teh cenah perskot Umi.
karong pigedeun. Akang ge heran nah toko buku bisa sakitu hirupna. Bari nu dijualna buku-buku anu teu pati loba di pasar. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu, kuring teu lemek teu nyarek saperkara teu ngarti kumaha gekekanana pausahaan anu jadi tempat pagawean salaki teh. Kaduana kajadianana ngagentak teuing. Diri masih kene diganggayong ku Kacang Caya. Kahariwang kajadian anu didongengkeun ku Cicici tumiwa deui ka diri kuring. Ayeuna bet kieu kajadianana, kahayang mah tumanya naon sababna panonna nepi ka bareuh sabelah. Tur bangetna sakitu bengepna. Tapi pananya teh sanggup kedal, ukur hate ngangres. Nepi ka kitu kayaan salaki, hayang ngabelaan anu jadi pamajikan. Nah kuring teh geus nembongkeun sikep anu kumaha atuh. Nepi ka karasana ku salaki. Kuring teh hayang diimahan, dipakean, jeung dipahikikeun kawas batur. Rasaan mah sok semerah wae. Naon anu kadadak kaduga diusahakeun ku salaki kuring narima. Cik nyanak cai haneut Umi, pokna teu talangke kuring mawa cai haneut kana kobokan gelas. Lalaunan panonna dikompresan ku cai haneut make anu leutik. Mimitina mah ngagurubug, ari geus sababaraha balikan mah make nita ngaganti caina ku nu anyar. Ngamimitian deui ngompres ku cai anu anyar, saterusna ku kuring dipariksa. Tetela aya nu raheut dina tuurna. Ieu ge dikompres ku cihaneut, terus diperban sanggan henteu karasa teuing nyerina. Umi mah kawas perawat wae, tiasa ti mana mangperbankeun. Apaan di sakola ge diajar, jabi di kepanduan deui. Manehna neuteuk lila nakar, mun kongang kuring hayang ngagorowok tarik. Nyarekan anu wani ngagunasi ka jelema anu pang dipika deudeuhna ku kuring. Tapi kasaha Umi lamun urang ngalih ti dieu kumaha. Pokna kuring cangkat netep lila pindah. Kapan ngeusian imah ge tacan karasa seubeuh. Heug meunang bibilintik jeung kacampuran warisan ti emak. Naon anu ngalantaran manehna nepi ka boga rencana anu sakitu ngadadakna. Nah naon atuh usaha salaki teh? Kersan teu Umi. Pokna minuan nanya. Kuring teu nembalan dah teh mah geus buleud nyebutkeun embung. Umi, bahasa akang terang yan eta teh sindikat narkotik terselubung anu ngagunakeun kedok toko jeung penerbit handres buku-buku pelajaran. Akang ambek asa ditipu, akang mutuskeun pikeun eureun digawe. Tapi nu boga malah ngancam. Cenah lamun eureun akang ulah samat kaniaya. Atuh lapor we ka polisi Kang. Lapor teh naon dasarna, naon buktina Umi? Engke bisa dianggap mitenah usaha batur. Teras nah make kedah ngalih ti dieu Umi. Akang bisa wae diarah. Dina kontrak gawe aya tanda tangan akang. Lamun awal akhir eta sindikat teh katohyan, teu mustahil akang ge bakal disamarutkeun. Mending urang nyingkah sing jauh. Kersamun Umi ngalih ti dieu, Umi nyarios ka polisi kumaha Kang? Umi, ieu teh sanes sindikat alitan. Nah Umi tega lamun akang diarah pati ku geju-geju anu make kedok partisipasi kana pendidikan teh. Nah Umi tega kakara nyai-nyayan naon anu dicaritakeun ku salaki teh. Deudeu teuing manehna teh sok ngarasa hianat ka nagara lamun mangnyeunkeun skripsi batur. Sok ngarasa ngilungan anu salah lamun nerjemahkeun artikel. Ari ayeuna teu kahaja kalalu hianat ngabantuan usaha jelema jahat. Deudeu teuing Andika. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
Adina akang teh kumaha atuh? Dugi ka akang tiasa kacanak damel di dinya. Nya eta ceuk akang ge. Kataji ku caritaan Partuji. Mimiti nama akang teh rek milarian buku pelajaran sejarah ke SD. Cenah loba anu ngaco. Lebah mana bedana jeung pelajaran sejarah zaman akang di SR beterus ngobrol panjang. Nu gaduhna nyangemkeun akang sering nyadakan buku. Dugi ka dina hiji mangsa mah keur akang nyeri haten naskah ditolak, akang ditawaran mere susunan kalimat anu acak-acakan dina buku pelajaran keur barudak SD. Ceuk akang naon hesena. Tur eta teh buku teh cenah tacan dipasarkeun. Pagawean teu sabaraha, bari gajina ageng. Pan akang tiasa ngabungakeun Umi ngabungakeun abdi, bari teras ngajongklokeun. Umi, ti mana akang terang yen abdi bungah? Apan Umi dugi ka bade arisan sagala meureun, bagat ku hoyong. Henteu Umi mah, mitra picerikeun geus nyelek. Lantaran piamekeun ge sarua geus nyelek kana ti koro. Kayang mah nyarita ngesek-ngesekeun ka manehna. Matak ge ari jelema ulah sok jujur teuing, geus teu usum jeung ulah nganggap yen hirup di dunya teh teu perlu batur. Tapi teu sanggup kudu ngedalkeun kecapan sakitu sugalna, kekayaan salaki sakitu baluangna. Jadi Umi ge nyalahkeun akangnya. Kuring gideg, manehna nang tungangseg. Naon maksudna Umi nyarios kitu? Akang teh tadi nama hayang nyenangkeun Umi. Lantaran akang sadar yen bawa pemajikan teh kudu di bayuan, kudu diimahan di pakaian. Ari akang kudu asup jadi pagawe mah akang acan sanggup. Akang mung boga atasan lantaran hirup urang diajah batur. Jadi pangarang ngan diparentah ku diri sorangan. Merdeka rek nyarita naon wae. Ari Umi henteu ngahargaan kabeda akang. Sanes teu ngahargaan, sanes teu ngahargaan. Terus kawawa terus nyarita lantaran cipanon milaan nyedek. Manehna bangun leuwas, musuh ngudag-udag kuring ka enggon. Kadenge surat cai bahe, kadupak meureun ngagepro sura gelas peupeus. Kuring cerik balilihan ras ka emak. Tanah di uat teh dibelian dipertahankeun bakat ku hayang ngawariskeun ka anak anu ngan saese. Ari geus jadi imah ayeuna rek dijual. Umi hapunten akang, teu naon sadayana tamada akang. Mangga we urang tetep di dieu. Keun teuing lamun akang di arah pati, malamun kudu nepi ka hanteuna. Umi mah da kuring dirangkul bari bibirna ditutup ku leungeun. Hapunten akang Umi, hapunten sanggeus kajadian anu sakitu beratna tumiba kana rumah tangga duaan. Naon sababna manehna embung menta tulung ka batur, ka polisi kanu sejen. Aya naon atuh dina diri salaki teh nepi ka embung pisan ngahudangkeun budi ka sasama manusia. Ayeuna nyebut hapunten. Mun Umi kerasa urang ngali ka suku gunung di kampung es. Di suku gunung ge aya tempat anu raos. Tumanina keur penulis siga akang mah. Lamun akang teu buru-buru nyumput, akang bakal jadi buron duaan polisi jeung sindikat teh. Kahartos ku Umi, kahartos geulis. Kuring paungku-ungku ceurik horeng kejujuran ge ari kaleuwihan teuing kawas Andika mah kalah matak capek kana hate. Kuduna meureun Andika mah ulah boga kulawarga. Nenyo sikepna anu sakitu mawa karep sorangan mah. Karesa Umi, kuring usapan buukna bari anggar nyang saya dina dadana can bisa eureun ceurik. Karesa Umi, basa kuring ungeuk manehna nangkep tarik pisan. Kawasna teh sieun leupas di kuring, sieun leungiteun kuring. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Isukna sapoe manehna aya di imah ngabadamikeun rencana rek pindah imah teh.
malah ngajak nama gagancangan. Cek kuring da ngajual imah mah teu babari kawas ngajual oncom. Ting pedah keur baluweng, ting pedah keur teu daya teu upaya. Manehna teu daekeun amek. Naon anu cek kuring manehna ge nurut. Kumaha lamun urang ka Kang Asan we atuh Kang? Cek kuring. Ari Kang Asan teh lanceukna nu cikal. Tangtu geus sababaraha taun teu dianjangan ku manehna. Ulah Umi, ti bareto oge akang mah teu resep. Nya ge lanceuk teu panuju ku adatna. Basa zaman akang bubujangan keneh. Akang kungsi dititang hitung duit. Eta teh duit sumbangan ti masyarakat keur korban banjir. Warat atuh manehna mah ngagasap unggal aya korban-korban bencana alam. Di kantor nate Kang Asan anu kapancenan nguruskeun hirup tina ladang kitu mah teu hayang aku lanceuk. Nya ge sarua biji ti emak. Sarua digedekeun ku bapa. Ari pidato siga nu nya sagala keur hayat nyatana ukur dijieun alasan narah. Ulah Umi. Kuring gancang mindahkeun obrolan lantaran kaciri manehna geus mimiti rek papanjangan. Kawas nu ngartieun da terus we cicing. Andika teh boga dulur 3, tapi taya saurang ge anu kumanehna sok dianjangan. Kakang Asan tersep peda sok ngarina duit terhayat. Kakang Sodik komo deui da rentenir basana ge. Geus puguh jelema butuh wungkul anu nginjeuman duit teh hayo dicekek ku bunga. Tapi ari babasan pajar nulungan nu butuh. Nah jelema-jelema kawas kitu bisa dibere rezeki keneh nya Umi. Mimiti nama Kakang Sodik daek keneh nganjang. Tapi hiji waktu kebenaran keur nganjang Kang Sodik keur nyang hareupan anu rek nebus barang. Mane kekepehan nyebut teu bisa lantaran geus liwat teuing waktu. Tur teu bener mayar bungana. Di mana anu nginjemkeun duit nepi ka 10 bulan. Ari mayar bungan teu bener. Geus teu nepi ladangna ge kana gedena nu diinjem. Andika nenyo nu rek nebus barang teh awewe geus kolot. Turun nu diinjemna ukur duit ribuan. Ari anu digadekeunana erloji anu incuna cenah. Ngadat den erloji budak pokna. Tapi keukeuh anu menta keukeuh teu mikeun. Waktu eta awewe ngaleos Andika oge pamitan. Umi, manehna kapan diajar agama kumaha? Nah atuh ari geus dewasa geus kalimpudan ku harta nepi ka poho. Teu wau deui jeung kamanusaan. Mun seug maju meneng keneh. Ti harita lep we terhayangan nganjang. Kitu deui dulur-dulurna carang aya nu ngaranto ka imah. Iwa Ceu Asti lanceuk anu awewe. Ceu Asti mah keur pindah neang. Atuh basa kuring sa imah keneh jeung kolot aya 2-13 kalina neang. Tapi Ceu Asti ge henteu meunang tempat dina hate Andika. Basa aya kejadian pakucrut jeung Kang Handiman salakina. Kang Handiman kabejakeun boga deui pamajikan atuh Ceu Asti rawah riwih ngadu ka pengadilan agama. Dibaturan ku Andika harita Ceu Asti diharepkeun tegas lamun Kang Handiman rek milih Ceu Asti jeung budak tinggalkeun anu ngora. Tapi dina kanyataan salakina bangun leuwih berat ka anu ngora. Ceu Asti kalah teu walak kaya keun bae sadaya-daya. Awewe teu nyaho di harga diri hanas dibelaan. Sugan teh geus ngarti kana hakna. Nyana-nyana rek leutik burih mah moal-moal acan dibelaan. Ceuk Andika, kuring ge milu ngabela ka Ceu Asti mah. Karampa ku sorangan ge daek sadaya-daya sote meureun awahing kunyaah ka anak wae. Lain peda ngarasa bogoh. Umi teu kedah nyuhunkeun tulung ka dulur. Ayeuna mah urang ngababakan wae ngalih ka teh sote. Pedah wae baheulana tempat asal emak jeung apa. Ceuk manehna. Kuring telemek teu nyarek sanggeus ngasongkeun pamanggih leuwih hade minta tulung ka dulur memeh aburan-aburan mah. Umi hirup di kota mah hararese. Ceuk manehna. Ari kuring boga pikiran santeuna urang teh da manusa anu kudu ngahargaan ka dulur. Banyan teu bebeja pisan mah tapi Andika ngalangan. Paling-paling mematahan kudu kieu ulah kitu. Bari teh jeung mere bongbolongan mah keun nahaon Umi. Dulur sote bareto keur papada budak papada nyeusup ka asi emak. Ayeuna mah geus lain-lain deui. Nu disebut dulur ayeuna mah babaturan anu deukeut anu sapikiran sajalan dina ngalengkah.
Kuring meresan barang-barang anu balatak dina luhur mejana dielapan. Isarah yen kuring geus mimiti kesel ngadenge caritaanana. Bisa jadi bener eta omongan teh, tapi naha bisa dilarapkeun keur kahirupan jelema di urang-urang. Kangaranan urang Sunda tetep kudu bisa akur jeung dulur. Ari anu geus kurenan kapan dulur teh ngalobaan. Katambahan ku dulur salaki atawa dulur pamajikan anu sakuduna dianggap dulur sorangan. Kumaha mun urang ocal-ocal heula wae imah teh nya Umi, tempat di dieu mah keur mejeuna pada mikahayang nya teh enggal-enggal pajeng. Ceuk manehna kulantaran kuring teu nemalan manehna ngaleos ka cai. Sanyana penting tadi teh kuring hayang nanyakeun jujutanana nepi ka beungeutna barengep. Nah manehna teh gelut atawa ngagelutan batur, tapi lantaran kaburu nyelek picerikeun sagalana pugag henteu bisa kedal. Ari adat Andika tara hayang nyaritakeun kejadian atawa omongan ari geus kedal 2-3 kali. Kawasna teh kuring kudu geus surti kumaha terusna jujutan carita manehna tadi penting teh. Ima benang hayang kudu dijual. Jeba warisan ti emak anu dipusti-pusti ge kudu milu lapur. Ari imah-imah di kampung can karuhan betah. Kuring anu saingat hirup digedekeun di kota, nah bisa neleuman pasipatan urang lembur. Tapi nah kuring paturegang wae jeung salaki. Dina geus kaayaan nu sakitu ngangsegna. Pipisahan teu kacip lamun kudu pipisahan mah. Samulang nati cai dihareup aya nu kaketrok. Andika geuwat ngenyang. Basa katenyo kuring geus rek muka panto. Mun naroskeun akang, sebatkeun teu aya. Kuring ungeuk bari terus lempang ke tepas. Nu kaketrok teh semah duaan, sarua mereka baju bodas jeung calana bulau kolot. Sanggeus dimanggakeun duanana diuk ngarendeng dina kursi anu panjang. Ari kuring ngahaja diuk hareupeun maranehna. Laras ieu teh bumina Pak Andika, ceuk nu saurang. Sumohon nanging nuju teu aya. Angkat ka mana? Ka luar kota, ceuk kuring. Kinten-kinten mulina iraha. Teh tiasa di kinten-kinten da taratangtos. Basa kuring ojengkang rek mawa cai duanana maneh bareng nyebut teu kedah. Atuna nyoparoman nyaan jeung bangun rek rusuh, kuring diuk deui nyang hareupan. Punten wae atuh, upami karesan nuju teu aya mah abdi opat dinten deui balik ka dieu. Titip ieu wae serat sareng artos kanggo ka Pak Andika ti Pak Partuji. Cik manehna teu papanjangan sabada mikeun surat jeung amplop mah maranehna pamitan. Samulangna nu duaan Andika nyampeurkeun terus we ngenyang kuring kanggon. Nyaan surat teh dibarengan ku duit sababaraha lamar 5.000-an. Bari bangun rusuh surat teh dibaca. Umi dangukeun, saudara Andika aya polisi anu nyusud kaayaan toko saya. Ulah ngarasa meunang heula. Dangaran saudara ge kacatet dina perjanjian kerja. Haidena saudara datang ke kantor saya. Urang ngabadamikeun lengkah selanjutnya. Hampura kelakuan bawahan saya, emosi. Kumaha teu kunaon? Kuring cicing aya harepan saeutik ngadenge eusi surat teh. Susuganan Andika ngabolaikeun rencana hayang pindah ka suku Gunung Tea. Tapi bet sabalikna, ceuk Andika mah eta surat teh ancaman. Hartina manehna kudu terus sailon ngilungan jelema jahat. Teu aya deui pilihan Umi. Urang kedah nyingkah ti dieu. Kumaha atuh nya Umi? Reuwas kuring ge ngadenge eusi surat kitu mah. Sanajan can pati jelas jujutan kajadianana, karunya deui nenyo pasemona anu bangun kacida ponok pikiran. Kuring ge terus diuk, tapi da nyingkah teh nyingkah ka mana? Da anger ngerasa lebar ngajual imah teh. Jeung anger asa mung pindah ti be teh. Kang, kumaha atuh lamun urang kontakkeun we bumi mah? Ceuk kuring sanggeus sawatara lila ngahulang. Nah kinten-kintenna bakal aya nu hoyongeun ngontrak di pasisian kieu. Jeung tiiseun keneh Umi. Ka payun mah aya panginten. Kapan udah ku wartos urang teh Umi. Da sanaos diical ge moal tereh-tereh aya anu meser. Ari urang kedah mios gagancangan. Urang namut we heula ka saha? Ka Cici daya artos di seksi wanita. Manehna cicing. Karep nama meureun hayang nyarek, tapi ari geus kapepet kitu mah naon deui hojah.
Kuring teh yang nemongkeun ka Andika yen tetangga ulah ditempo tina jihad anu goreng nawae. Alus nage kudu ditoong kapan cek paribasa lamun menang kararepat oge memeh dulur teh tetangga heula. Nanya mana cicing wae kuring terus nyarita. Inget di teh boga emang hiji-hijina putra nini rai mateges batu turun hulu piraku sugan madaikeun nulungan ngampihan saminggu 2 minggu mah sabot imah can payu mau dikontrakeun mau dijual kinten-kinten aya panginten kanggo bakal saminggueun wae mah sabot kitu urang wiatkeun bumi sareng sapuratina ka cicicih di mana pajeng sedang ngawartosan ka bumi emang akang ngademal wae serat kawasana. Mitra kaum dangu telemek teu nyarek ukur ungeuk karunya ari geus nanyo kitu mah najan tadina keuheu kusok tara mawa badami ge ari geus aya dina kararebet mah karunya jeung nyaah wae nu aya. Peutingna manehna riweuh ngetik ari kuring beberes pakaian sabot kitu cipanon teu beunang di bendung nyurulung teu katahan. Mitra kaum dangu cag carpon dina judul buron kengeng teh Aam Amelia seri ka-4 urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah ke urang teraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com